Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai demi langit, datil buruji anu ngagaduhan pirang-pirang bintang anu badag. Atawa tiasa datil buruji anu ngagaduhan rasi bintang. Datil buruji anu ngagaduhan pirang-pirang rasi bintang. Al kawakiba tegesna pirang-pirang bintang gede. Isnai asaro anu 12 nawanana barjan bintangna rasi bintangna. Takod damat gusti heula itu kawakib isnai asar pil purqoni dina mang purqon dina surat al purqon. Surat Al-Buruj. Surat naon ieu teh? Al-Buruj. Hartosna teh surat Al-Buruj teh surat rasi bintang. Nya, surat naon? Rasi bintang atanapi zodiak. Ieu surat Al-Buruj teh kalebet surat Makkiyah alias surat anu dilungsurkeun sebelum Nabi hijrah ka Madinah. Sadayana ieu surat Al-Buruj aya 22 ayat. Ayat sabaraha? 22 ayat. Hikmah dilungsurkeunana surat Al-Buruj ieu nyaeta tasbitul mu'minina ala imanihim. Hiji hikmahna dilungsurkeun surat Al-Buruj teh netepkeun mukminin orang-orang beriman dina kaimananana. Ku dilungsurkeunana surat Al-Buruj ieu malah mandar imana jalma-jalma mukmin teh tumetep. Imana jalma-jalma anu mukmin teh henteu goyah, henteu copot. Jadi anger kaimanan nana. Hiji tah hikmahna teh. Nu kadua hikmahna ieu surat Al-Buruj wasobrihim atawa wasobruhum ala adal kupari, memberikan kesabaran kepada orang-orang beriman tina milaraanana jalma-jalma kafir. Sabab baheula teh mukminin zaman Nabi khususna termasuk mukminin zaman ayeuna mun aya teh mah pasti aya wae. Orang-orang beriman teh selalu disakiti, dianiaya, didolimi ku jalma-jalma kafir. Tah ku ayana ieu dilungsurkeun surat Al-Buruj, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran ka jalma-jalma nu iman anu didolimi, dianiaya, disakiti ku jalma-jalma kafir. Mun ceuk basa urang mah keun najan anjeun jalma-jalma mukminin disakiti, didolimi ku jalma-jalma kafir, sing sabar, sing kuat keimanan. Tak itu maksudna mah. Nyaritakeun naon ieu teh? Dina surat Al-Buruj teh bitadkirihim bima jaro liman taqaddamahum. Allah Subhanahu wa taala dina ieu surat Al-Buruj nyaritakeun kisah-kisah pahit yang dialami oleh orang-orang beriman zaman baheula. Baheula ge orang-orang beriman teh kieu ye kasusahna teh disiksa ku jalma kafir teh. Ta aranjeun oge sing bisa sabar. Mun bahasa ayeuna mah kieu meureunnan. Sing sabarlah diajar teh sakola teh, ngaji teh. Baheula marek ngaji sakola teh hararese fasilitasna tah model kitu eta teh nyabar-nyabar. Kitu surat Al-Buruj teh hikmahna teh.